Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sadayana ieu di kelompok 2 bade ngawawancara tukang surabi. Nu abi bade perkenalan heula dimimiti kuris. Abi sim kuring Ju Fahmi. Tepangkeun nama Abi Muhammad Rizky Aulia. Ieu Tepangkeun nama Abi Revan. Tepangkeun nama Abi Dipa. Tepangkeun nama Abi Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama Abi Muhammad Rizky Aulia di SMA N Hiji Majalaya. Bade ngawawancarakeun tukang surabi. Tepangkeun ieu rerencangan Abi. Nama Abi Revan. Abdi tukang surabina sarasna abdi kita alumni SMA Majalaya. Abdi mah lulusan tahun 85. Harasan nanti ieu teh adik-adik kelas abdi. Nanging abdi teh eta usaha teh kana icalan surabi gitu nya. Pami ieu bade naroseun masalah naon nya? Dina pembuatanna prosesna. Ya prosesna mah sareng lambat atau penghasilan. Kalau selama ada usaha surabi teh usaha mikro nya, usaha kecil. Dari mah icalanna keliling. Di kawit tapi di kaluar sekolah gitu karena icalannya. Nanging icalan surabi mah mulai kena 5 tahunan gitu. Proses ngadama surabi mah dikawit tina tepung beras, dugi ka di adonan, dugikeun ka di dama surabi teh paling untungna mah kecil. Nanging upami ngadamana seueur mah langkung seueur oge labana. Tergantung kemampuan bisa pembelina di seueur. Oh, mang hari ngadama agale ininya bahan surabinya gimana? Bahan-bahan biasa di pasar. Nu utamina mah bahan-bahan pokokna mah beas. Kelapa. Aya oge kanggo toppingna kacang, oncom, telur, serundeng, aya oge sambal. Hari ieu mah saha wae nu ngabantuan mah? Tah, pami eta mah teh anu ngabantos sagala ku abdi nyangira. Ari kumaha mang cara ningkatkeunna mun mang jualanna sepi? Perkawis sepi sareng haneuteun eta masalah rezeki nya. Nya dijalani we teras. Kami aya sesa hanya di sadakoh ini kan sanes itu kan nyesan. Wardi-wardi sareng ka tetanggi gitu. Wah iraha wae mang mun dagang surabi. Tiap hari jualan, sehari teh 2 kali. Jam 5 subuh dugi ke tanggal 8, kadua kali nama. Jam 3 sonten asar dugi ka magrib. Badinya mah nya Pak. Dari kumaha langkah-langkah ngadamel surabina? Prosesna Gimana prosesnya? ya pan tadi carioskeun tina beras teh ditepung. Hoyong aya berkembang udah di itu teh dijemur terus dibanyur sama air hangat dicampur sama air kara cipati. Oh mang, ari naon alasannya emang nyen surabi teh mah? Ya alasannya mah pengen punya usaha sendiri. Kan tadinya susah cari kerja, ya bikin lapangan kerja sendiri. Yaitu dengan jualan surabi. Ari saha mang nu ngata ide ngadamel surabi teh mah? Kalau ide nama surabi mah, abdi ningali na YouTube. Oh gitu. Taya surabi nu amis. Di payun ngadamel, nanging anu amis teh
sakedik lah peminatna. Jantan ngadamel teh nu asin teh sadayana tergantung omset apa aya permintaan nu amis itu pesanan ngadamel manis gitu. Nah, emang memilih dagangnya di daerah ieu meriling ke tempat lain. Ya kan di tiap tempat sudah ada penjual yang lain. Kalau daerah ini cuma saya sendiri. Jadi kan waktunya juga pendek. Saya maghrib udah di rumah. Jangka waktu pendek ya di kampung sendiri jualannya. Ari nu bantuan ngadonana aya emang heupeung anu. Iya, abdi nyai rae teh yang ngebantos. Ngomongnya hapunten ngatakeun watos-watosna. Ngan sakit wae mah si Abi. Nah tadinya proses ngadamel surabi sareng perjalanan si Emang ngadamel surabi. Mun sakitu di kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.